Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Patepang deui dina acara Sempal Guyon Pasundan. Sareng simpuring Kang Deddy Kosmo. Oge disarankan ku Nyi Icih. Dina dinten ieu naon Sempal Guyon Pasundan teh caritana ka wadisdana. Carios dina dinten ieu mah lucu pisan si Ganda. Si Icih diajar masak. Sumangga bagi sedana kayak kawan sedana urang dangukeun ieu caritana. Tapi satu acan caritana didangukeun. Sumangga kayak kawan sedana hapunten deukeunan. Pangadukungkeun Deddy Kosmo Channel ku subscribe sareng sebarkeun videona. Oge pasihan like-na. Wargi insyaallah dipaparin rezeki anu ageng ku Gusti Allah. Upami ngadukung channel Deddy Kosmo. Ayo urang batas atuh nuhun pisan ku batasanana. Mugia wargi sedayana aya dina kayaan sehat walafiat. Kamana ieu teh si Icih teh nya biasana mah osok aya ka dieu sigana mah di dapur. Urang urin ka dapur nya tinggal si dapur teh masak naon da si Icih mah bisa masak. Paling bisa masak air biar matang. Tak bisa itu. Siga si sapi ala si sapi masak air biar matang. Kemana lagi coba di dapur si naon akang dengan ayah di dieu sih nya kan abdi teh nuju masak kan. Aduh masak bersaha sih engke abdi teh bade aya kadongkapan nanti kabogor abdi nu anyar alah aya deui nu anyar di wae cik iya teh abdi ya bentang naon cik teh bentang segala. Aduh bentang atuh kan bentang di logok langsung. Bentang di logok langsung naon rek masak naon air rek masak naon abdi teh anu biasa we kan masak naon masak cai. Masak cai mah tinggal kompor nyalakeun cai ditaheurkeun tah eta kitu nya kan tapi masak cai anu mah bagi masak sayur sop kan. Sayur sop naon tah sih tah sop ini sop buah kan. Eta mah teu di sayur eta mah sop buah mah beda sih. Sop buah mah teu kudu dipasak eta mah ngan gulana nu dipasak teh make es eta mah. Oh eta mah henteu nya Kang. Sudah teh sop buah teh dipasak gitu make bumbu masak. Lain. Sop buah lain tah sayur sop eta dimasak. Kan aya sayur sop teh kumaha Kang? Eta teh naon wae. Dibalik mana nanya manya urang lalaki mana awewe kudu apal sayur sop teh naon atuh bumbuna. Ih abdi mah apal Kang. Apal teh lamun di bejaan. Apal namun bejaannya nya Kang. Naon atuh Kang coba atuh. Ieu bejaan. Nah, aya sayur sop nya maneh nya aya wortel. Aya naon teh kudu make daun seledri, kudu make kentang, kudu make bawang bodas jeung bawang beureum. Tah bawang bodas jeung bawang beureum disik-sik heula tah sih. Terus digoreng nya, Oke, si naon teh si kentang disiksikan, wortel disiksikan, buncis oge tong poho cik disiksikan nya.
oge aya kolna kol oge disiksikan dihijikeun gebrus make daun saledri jeung daun bawang teh hijikeun gebruskeun digebruskeun tuluy di teh dipasak nah hijikeun eta digoreng teh si bawang beureum jeung bawang bodas teh hijikeun kitunya kangnya abi mah meuli rumit atuh kitu mah jadi kang abi mah deuk masak edek meuli we ka warteg eta mah leuwih alus sih mendingan meuli ka warteg maneh 5.000 ge geus bisa sayur sop mah sayur sop mah bening teu make dagingan kang nya kang abi edek meuli we ka warteg aduh kang mangga kang ade meuli masak ka warteg juga diajar cina diajar masak ada mah teu daek si mah kitu atuh bisa masak nah ngan bisa masak cai unggul